Puyeng aing mah di imah wae dicangkel loba pikiran sugan we di sawah mah niis-niiskeun pikiran ngeunah kahiji nu nagih ranggeuy meni capek hate memikiran teh kadua beas teu gableg sugan we di sawah mah aya bancat-bancat di dahar ku aing belut-belut ata ge digayeman we. Sugan mah di sawah mah tiis ceulih herang panon teu loba pikiran. Hai mak, Reka mana, Mak? geus sia deui wae di namprok teh. Heueuh nu sejen deui atuh carain sia. Pusing aing mah da. Ih, emak. Kuduna mah teh bangga amprok jeung uing. Uing teh artis, Mak. Artis-artis beungeut kawas kitu goreng patut masa artis. Moal kapake ku sutradara ge beungeut kawas kitu mah goleng. Nyebut goreng ke uing. Emang emak geulis. Nya aing ge goreng. Ya ku sia bayangkeun amun aing goreng, sia goreng amprok hancur atuh. Ayeuna goreng soten, Mak. Ke tungguan. Tungguan naon sia? Tungguan 40 tahun deui, uing kasep. Modar manten beuneuh nungguan 40 tahun. Lain, Mak. Maksudnya 2 poe deui. Idin kasep 2 poe deui tungguan. Dasar stres ya mah ngomong teh ngalantur wae kemana. Enggak kali ka ditu sia mangkat Malangan wae aing Awas ya, Mak. Aing karek ngeniiskeun hate di dieu teh pikiran. Teh mah di dieu, Mak. Di dieu lain di dieu. Taeun teh ka jeung sia. Awas ke uing kasep. Iya. Kasep awas bogoheun mah ku aing. Saya bola. Lumayan jeung di imah. Ini dasar jelema gelo. Biasana mah males ka aing. Ai teh nanti eta mah. Stres ya mah, Didin. Amprok jeung sasaha dihina wae. Idin teh digogoreng wae. Iri hate kieu mah. Hayang siga batur ka Asep Idin oge beh loba nu resepeun, beh loba nu cintaeun ka Idin. Idin ge hayang siga batur. Ieu mah amprok jeung jelema goreng, digogoreng ku nu goreng. Nyeri hate Idin. Kumaha nya carana? Idin pokona mah kudu ka Asep. Abeh loba nu bogoheun ka Idin. Abeh tergila-gila eta angketa sinin ini sableng teh. Mang Samen. Mang Samen teh. Pokona mah si emang eta teh sejuta solusi Idin kudu ka dinya minta pendapatna. Sugan weh aya bolongan ti manehna Idin pana yang ka Asep. Geus bener ka dinya wae. Di mana Mang Samen nya? Telepon teu boga HP-na oge. Jangan weh. Naon. Jadi kieu Mang Samen. Ini loba nu ngahina, pedah goreng. Ya, apa nu sebener mah ini goreng? Tutkeun bae nu ngahina makeun bae batur ieu. Sanu ngahina sih? Loba nyebut goreng mah, nya eta tah sijina Mang Samen nyebut goreng ka uing. Loba Mang Samen teh nu ka 1100-na. Encan mah oyes, encan mah uwo, mak ending, loba nyebut goreng.
Mantap ini yang kasep. Abe ulah dihina wae ku batur atuh Mang Samen ukur mah goreng. Pira aku digoreng pisan. Kasep mah moal meureunnan. Oh gitu Mang Idin. Nya. Jadi lamun jelema mah Mang Idin jadi hate gitu. Heeh. Jadi sebenarnya mah kieu Mang Idin. Mai masalah mah pasti ajaran keluarna. Tah, gitu. Eta ieu mah resep ti Mang Samen teh. Udang solusi. Nya. Masuk kumaha Mang Samen. Iya, jangan gue nya. Ngajan kasebut Mang Idin goreng oge pasti bakal kasep. Tak kumaha teh. Kasep aya ye. Kuduna ayeuna mah zaman operasi plastik. Oh. Lamun operasi plastik bisa kasep deui. Oke, ye nya nu goreng kumaha jadi halus Mang Idin, jadi kasep. Jadi nu goreng oge bakal jadi kasep. Kalau jadi geulis. Nya eta ngaranna di operasi plastik. Eta make duit biaya. Yang make duit tah, meureun Mang Idin nya kumaha ge da operasi plastik teh lain masalah babari mah babarinya cek dokter nama. Dengan eta teh mahal biayana. Oh, ini mah pan teu boga duit, Nah, Din mah. Ai Mang Samen mah nya pasti aya jalan keluarna wae. Lamun Idin teu boga duit, aya cara kedua, Din. Tah, iya ini dua resep ti Mang Samen mah ieu. Jalan kedua. Pokona mah. Eta operasi manual, Din. Manual. Operasi plastik manual. Tapi kasepnya bisa kasep. Kasep bisa. Cocok bisa kasep. Bisa, Din. Itu berit. Oh, Berit. Bisa, Din. Operasi manual. nya. Idin kudu menang ke nya, kudu ngalah ye nya. Kahiji, Hah? kudu neangan. Neangan plastik. Oh, operasi plastik teh. Plastik. Oh, bahanna sorangan. Oh, neangan manual apa ngaranna Oh, manual. nya. Plastik ember, plastik aqua, plastik ucet. Eta mah kudu jangan kumpulkeun. Kumpulkeun. Jadi anu mahal teh nu kituna. Eta nu mahal teh batur neanganna eta. Take geus pernah ngumpul kabeh. Ku Idin dihijikeun. Digerus, Din, digerus. Digerus. Terus ditumbuk terus ya pakai batu. Pakai batu. Terus make batu, campuran semen saeutik, semen bodas nyaho teu? Semen bodas. Heeh. Oh, semen bodas teh anu Bodas. paranti teh nya. Wah, pokona mah bae semen bodas teh neangan Idin. Beli 5.000-an, semen bodas campur budak. Tah eta geus campur ieu nya ye, campur. Tah geus eta langsung dibere cai saeutik. Oleskeun ke beungeut Idin. Ka dieu kabeh. Kasep Idin teh. Kasep, Din. Nya, Tapi babarinya bahannya. babari. Udin ayeuna sok ngeal. Yo. Mang Samen inget tuh di sawah di itu deket saung. Jadi aya loba tah rongsokan, cokotan ku Idin. Ya bener hasilna eta teh. Bener. Yo, Mang Samen geus ngajajal. Tah. Oh, jadi Mang Samen oge tadi nama goreng patuk asli. Sarua. Oh, baingan kita angger wae goreng patuk. Satu burung. Gitu Din nya. Da urut meureunan. Heeh, ya. Tapi alus bae. Ya, pokoknya Idin kumpulkeun kabeh anu ngaranna non tadi teh plastik ember. Pokoknya kudu plastik lah nya. Oh, Kudu bebek Idin nya. Tua. Nya, Terus nya, kecek, kecek. Kecek. Campur jeung semen bodas jeung cai, balurun ka beungeut Idin nya. nya. Itu aja jadinya. Oke, siap-siap, Pak. Ini kan heula gitu. Nya ayeuna Idin arek Oh, juang sok, neangan sok. eta nya. Heeh. Di mana di saung? Saung lebak, aya mah saung si sawah. Heeh. Tadi dinya loba. Anya tuh Heeh. Ade poho, kamu aya mau ya tengkas wae nya. tengkas wae. Tengkas wae. Kebutkeun we. Oh, langsung aja mah. Oh, Katanya bener. Beres. Emang Mang Samen mah pinter. Otakna teh cerdas. Emang aya sakolana luhur mah manehna teu sia-sia minta solusi teh. Aya wae jalanna. Dijalankeun ku Idin Sugan weh Idin jadi kasep pisan. Loba nu bogoheun ka Idin. Nya. Iya. Cek Mang Samen di jero bate. Bener euy. Kasep jadi ieu mah, jadi kasep. Bener Mang Samen. Ih, jenius otakna euy. Aya. Ih. Ieu jeung ceuli. Aya. Ieu jeung irung. Ieu tai mah jeung beuteung ieu mah ye. Dada lah dada. Nah. Ayo burung halus. Ieu jeung beungeut. Abeh siga nu ngambek. Beureum. Ih, halus Tah.
Jadi wah ieu jeung leungeun. Jeung leungeun, jeung suku mah ieu. Nah, aya kene nu kurang ieu nanti nya. Tah. Ieu mah barolong. Engke jerawatan idin ah. Bung. Nah. Nanti ieu. Berem deui. Terus main kitu nya. Main ah. Main ieu. Tapi anu kurang hiji deui. Jeung senjatana Idin jeung si Utun. Wah, ieu si Utun. Keras man. Bener ini gagah pisan Idin. Main euy, ieu ge. Jadi kasep teh. Oh, sia we nu ngagandengkeun aing teh nya teh hidang. Eta menang ngumpul-ngumpulkeun aing diacak-acak ku sia. Dasar teh hidang sia. Eta rek dikumahakeun eta menang ngumpulkeun aing. Nang ting Mang Samen. Menang Mang Samen sia. Eta barang-barang aing. Teh hidang. Eta tanu mama tayu. Dasar teh hidang sia mah Idin. Eta teh menang ngumpul-ngumpulkeun aing jeung dijual. Ku Idin dah dibayaran mun geus kasep. Haling si Aidin, mangkat ya goblok. Ya. Aduh. Benar sia. Dasar gelo. Barang-barang aing. Barang aing geus dikumpul-kumpulkeun dasar gelo sia. Dasar jelema teh hidang. Edan. Aing untung boga di granat sia ku Idin. Tinggalikeun sia ini Eden. Aduh, terting. Hei. Aduh. Hari aing kunaon? Apa aing ke senter geluduk gitu? Aduh, lieur aing. Puas ya mah puas, tah rasakan geludug. Padahal buku Idin tak aku ieu. Hah? Sia Din? Modar sia. Ya hiji deui mah rasakan. Aduh, dasar goblok ya. Tah rasakeun. Teu beunang. Udah nyeri. Gede angin. Nyala hayu. Aduh, liur. Aduh, salah ngalungkeun guys. Aduh, liur pisan aduh. Aduh, mak, impas entong malas deui nya. Lunas. Siap buat lebok sia. Senjata makan tuan tah hakan. Ih, awas sia kowe, tumpakan sia. Sok. Waduh, siap. Tumpakan gue deh. Sok sia. Ada kabur mau jalan ka dia. Anya heuh ku Idin rek kitu bruk sok. Eta bener ke mah ieu teh caritana Din. Kok bisa kawas kieu kejadianna Din? Idin kudu ngadongeng heula mah lila atuh mak. Caritana kumaha kok bisa kawas kieu jadina? Samen oge cenah kudu operasi manual maneh mah Din teu boga duit. Tah eta bahan-bahanna Idin rek kasep kumaha dihalangan wae. Karunya teuing meh. Sok ayeuna ka mana sok penting kasih Idin. Ya kawas kieu wae. Meureuna ku si Samen meureunanya sia di jailan. Inget nya Mang Samen mah bener mah jujur. Sia anu teh hidang mah teh hidang. Geus tong ribut aja jeung mama capek. Ayo gerak. Baikan. Geus baikan tuh ayo. Ayo gerak nangan. Ayo. Ayo. Ka mana mah? Sia ka heula ka ditu. Awas heula ka ditu geus. Awas ulah ngajejek itu Kang. Eta sendalna karunya sia aduh ampun Gusti nu Agung. Geus ka ditu gerak. Ampun. Embung sini jejek. Moal. Lumayan lah boga domba 2G. Jeung ke bulan haji. Aduh. Kayak itu di Parabada. Nya domba teh wedi.
Sama nama. Mana, Din? Itu. Ihu, Din. Ayo, udah gerak. Ya. Aduh. Ya, kelo. Ayo, siap sampai itu. Itu si sampai nah itu. Ayo, Din, udah. Ayo kita rasain ya. Aduh. Oh, bahaya. Ayo, gerak. Ayo. Ayo, tungguan sih. Aduh. Awas ya. Ayo. Din, gerak, Din. Aduh, bukain tolong, bukain. Ampun, Bang. Si Samin. Adin, ayo, aduh, anting aing